Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing urang kali sadayana, kumaha kabarna dinten ayeuna? Sehat? Mudah-mudahan urang sadayana aya dina kondisi sehat saterasna. Amin. Dina dinten ayeuna gurisna bade nyanyikeun hiji lagu perkawis babagian tina awak kupingkeun nya. Dua soca abi, pangambung abi hiji, dua palipis abi, nu kenca katuhu, dua damis abi, taar abi hiji, dua sampean abi, ngangge sapatu enggal. Nah, ayeuna aya ciri-ciri benda, nami bendana naon, bahanna tina naon, sareng kagunaanna kangge naon. Peratoskeun nya, contona aya gambar piring, bahanna tina plastik, kagunaanna kangge tuang atau wadah sangu. Gambar nu kadua aya sikat gigi, bahanna tina plastik, kagunaanna kangge ngagosok waos. Contoh gambar selajengna nyaeta aya tempat tisu, bahanna tina plastik, kagunaanna kangge nyimpen tisu.